Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu acana tepangkeun nami Abi Ani Yusnita, Abi teh kelas 10 MIPA 4. Di dia Abi bade macakeun sajak karya Eti RS anu judulna Peuting Nuzulul Quran. Peuting Nuzulul Quran karya Eti RS. Na trotoar milang lengkah neuteuk bentang, sanggeus beueus ku hujan dua rintakan. Hawar-hawar sora adan belah wetan, awor jeung klakson angkot, motor jeung sedan. Indung peuting nu ngalimpudan bulan, lir sweater nu mulen awak maranehna sisi jalan. Atawa palekat nu marengan nganti karidoan. Kauntungan ti pangeran bareng jeung dipihar ku gelandangan, bareng jeung harepan nu tingrariung sisi jalan. Peuting nu dianti pinuh ka asih, awor jeung rumahu ngemu ka peurih. Na trotoar batin ceurik lah eulih.